Lain kamari ieu mah bibi meuli endog asin ngeloba kitu geuningan aya keneh wah. Aya tuh di pipir. Minta orangnya yang dengan sanggup. Cokot we nya. Pipir di mana deh? Dina kandang hayam geuring leung-leuman. Ameh naon? Nya ameh megar pira ku ameh naon atuh. Nih, eta kumaha caritana meh megar eta nog asin eta kumaha? Kan bibi mah resep akan endog asin, resep sote kana asin. Terus engke eta lamun megar bijil asin pedanya maksudnya gitu. Heueuh. Anjing. Udah habis pikir cek aing pola pikir bibi aing. Anjir. Please bi, ya eta teh endog asin teh tina endog meri. Bari nage eta teh geus dikulub geus asak. Lain tina asin, lain tina lauk asin, lain eta endog anjing. Ya wae bi aing ampun teh. Ya nepikeun ka cangkaleng buluan oge anjir moal nepikeun ka megar eta. Moal. Yang mongeun bi aing ye. Aya wae ya anjir. Kulub tak kokak. Disponsori oleh Device by DBIS. Kurang mereka ngabudidayakeun ikan hias eta kos digana rada kaharti teh euy. Maksudnya untungnya gede gitu berat. Nya heueuh kaharti teh maksudna kitu. Tapi si Kosim asa gede modal berat aslina. Udah modal kumaha ieu maneh? Atau ngaranna ge budidaya berat santeuna meureunnan atuh kudu meuli gamelan. Modalna teh can ayeuna modern anjir sok dikolaborasikeun ngan jeung gitar, jeung piano. Budidaya lain budaya lain budidaya anjir. Sia masuk saliwang anger anjir sia mah. Beda atuh budidaya beternak anjir beternak ikan hias. Heuh ngarti Kosim udah baheula Kosim ai eta mah naon pernah Kosim ge harita budidaya eta mah nu kitu mah. Lohan Kosim mah baheula. Oh, orang ikan macam-macam ikan hias teh loba. Tapi pengalaman Kosim beratnya ukur kana lohan untungnya lebih gede, masalahnya kan modal leutik berat ngasukun meuli pakan we jeung bini. Ayeuna coba ikan hias geus puguhnya meuli bini ikan hiasna can pakanna can meureunan atuh kudu meuli lipstik bedak anjir komo ayeuna zaman usum eta skincare. Jeung si ieu ngomong aing punte. Please kos ya anjir saya teh ikan hias. Lain ikan anu dirias lain saya teh. Ikan hias teh anu jangna akuarium. Lain lohan hungkul saya teh ikan hias teh. Ya ngomongkeun anjir si ieu ampun teh. Ya wae ya anjir ya. Lauk sepat. Bejana berat tadi anu kecelakaan deket SD. Heeh. Naon sih mobil apa? Naon? Mobil anjir kusruk. Kok bisa eta berat Ku masih cari tanah. Ke lain orang dieu wan. Jelema supirna meureun teh apa jalan samarukna lain tikungan eta 15 ka itu anjir nyoksruk. Hilang kendali eta mah. Eta teh kumaha berat mobilna? Tahu mobilna itu kumaha supirna. Rada ripuh udah ngacleng keluar. Alhamdulillah nya mobilna teh kumaha Naon sih teh? Berat coba lamun mobilna ruksak anjir sabarahaeun eta meureunnan atuh kudu dangdan. Ai jalemana mah supir kaget cager karepna atuh. Anjing kieu teh cek aing dibalik sih mah. Ya lamun arek ge teh jelemana henteu nanaon mobilna ripuh. Alhamdulillah. Sita da bebal sita jelema emang cager sorangan anjir tapi pan eta ge butuh biaya si teh. Mobil mah badoa teuing anjir raja teh bisa meuli deui jelemana. Cilepeung ini Kosim ya. Ari eta berat kendali nangis kapanggih can. Maksudna kumaha kos ieu maneh?
Pancik didinya tadi hilang kendali nak. Kosim milu neangan sugan oke lamun kapanggih ku kosim di buruhan. Ya daripada neangan kendali cek aing mah mending neangan otak sia tah. Otak nu leungit otak si ieu nya nu leungit mah guys nya. Anjing riweuh neangan kendali neangan otak cek aing mending si ieu. Aya wae ya anjir ya. Siluman cika-cika. Gawat Brad, Gawat kunaon? pas dari mau kamari teh Brad, ayeuna teh karungkap sia korupsi teh Brad. Artis ge kapanggih Brad. Anjing ngomong nang korupsi kieu ya. Gaul jeung saha maneh. Heuh, nyaho naon maneh tentang korupsi cing. Hanger Brad, aceng mah hariwang ka pamajikan sorangan ge Brad. Didinya sok mesakan duit tara Brad. Asap. Emang kumaha? Bahaya eta teh Brad. Bahaya kumaha? Lamun kacuci eta dina calana ku awewe disebutna pencucian uang Brad. Majikan aing berarti korupsi oge tadi asupna. Nya Brad. Komo lamun teu bebeja, Lamun teu beja bakal kumaha? lamun teu bebeja penggelapan uang eta ge sarua Brad. Kumaha sia we anjing. Lieur ke Bandungan si ieu anjing. Wajikan cenah anya jadi koruptor. Aya wae aya anjing. Kemang kacapuri. Ari cek didinya Brad. Nu jadi presiden geunah mana Brad? Zaman Soeharto jeung zaman ayeuna Brad. Ngeunah zaman ayeuna cuk urang. Cuk aceng mah henteu Brad. Geunah kana zaman Soeharto Brad. Nah, ngeunahna eta zaman Soeharto harita. Naon? Can boga kasusah Brad. Zaman Soeharto mah aceng mah Brad. Coba keren keneh gagah keneh Brad. Pertanyaan jebakan ya anjing. Nya heueuh atuh sia teh ceng. Panakeun zaman Soeharto mah maneh kakarek sagede kieu. Aing ge can biji ya. Tak aing teh nyaho zaman Soeharto kumaha. Coba gagah keneh Brad, harita mah Brad. Pasti teu gagah kumaha daya nu geus peot saki-aki eta teh. Yo Brad. Keur ngora mah aceng mah. Tangkal kelapa ge Brad. Di dahar. Tangkal awi di daharan Brad. Ya, ayeuna ge masih kena bisa sih teh. Ngahakan humut mah, ngahakan ibu masih kena bisa ayeuna ge ceng. Zaman ayeuna ge. Eueuh hubunganna jeung presiden eueuh sih teh. Sare ceng bodor wae anjing. Aya wae ya anjing.